lain agul ku payung butut urang teh nyale ngomong panen mak panen malah isukan teh urang teh ka Ujung Jaya diteraskeun ka Perwah rupiah manora teu kalongok-longok baeut penting teh keun dagang goreng mah modul goreng ge kewajiban tadi mah dicarekan kuring teh ku pamajikan kumaha cenah rek ka mana cenah geus cacah cikih dewe teh teu nyahoeun deui maneh kan rek tanggung sing teh ka mandapan apaeun rek ngeudut panggung sing teh di ditu di Abino di mandapan Los cenah isukan mah tong ngeudut panggung aing saputing mah undut-undut teh pamajikan sapiah dia kelas mana juga sudah ketika ditahun namun garareng itu nuhun atuh ku aya na pangangkir panopi sareng ibu urang tiasa patekangnya tiasa patekang paketung labung pajongok amprok sareng masyarakat Mandapan bapak kubu aya widi urang teh tiasa manggung di dieu tanpa izin ti mantena pamoha bisa Bapak Pulisina, Bapak Dan Ramil, Parantos aya widi urang itu kasadayana pihak dari orang atur kenuhun itu bukan dengan hiji atur nuhun kasadayana ai dulur aya lain da teh ai dulur urang ina aya pokona lain hiji dua dulur mah kabeh kita beresan duit mana zaman reformasi obat zaman nu abuh hayang kapuji obat loba nu parput orsi loba wadah tanpa hayangnya anggeun akibat harga naik ke usum rakyat mah masyarakat cekek sarerea kitu teh nu mata tong alempet anggur sing loba kadae naon deui sanajan keur monete ada ujungna ulah rek loba ngaponer usahakeun ulun ngetan ngidul ngaler supaya henteu kateter ho sanajan harga marahan hargana mahal ulah rek dipake arang sanajan teu boga modal etanea rizki anu halal siapnya si waspada kudu ulah karayu kagoda komunungan narkoba etanu tipu mata dia hari anak hayang turun 7 botol ada pae hiji dan tinggal genep hari hayang sing parugu eta kuring waleh ngarep hari anak hayang eta genep eta modal hiji dan tinggal 5 modal kuring boleh ngarep ari palai ameng ka bumina hayang pengantin dari mak maot hiji dan tinggal 4 aya hayam maot palai ameng saha ka bumina eta hatete jadi dibelah yang kehiji
dan sakilu terus ate tempat titi belar sepak hayang baik ni mil hiji da tinggal dua keren eueuh sana jana yang milu eta hansieun teu dibawa anak tinggal dua pae hiji tinggal paeuna iya ai beakeun pola teh ngawih teh geus kemana aku coba padu bebas besan aing mah nah heueuh ieu teh lamun seni zaman baheula mah geus payu bae pakadu payu kaduit ya mun dieueuh ka nyaho mah di aya anak hayam turun 7 sampai ayeuna pae hiji geus kajeun eta teh kasar katai-tai hayam disebutan teh eueuh deui sajabana ti kitu ngawih kitu lamun nyebut tai kasar kudu naon hayam erek tai erek podo nya ulah we da nguruskeun tai hayam di panggung mah keun bae tibatan ngarugikeun batur mah kejenteng salah ngomong nu kieu teu pira kina tai kana waduk ini jadi pasea sia mah lamun erek nguruskeun hayam kieu je sini naon hayam jago hayam bikang hayam jago jeung hayam bikang kabeukina hayam jago nah eta mah sindir balida nu kitu mah ya heuh aya kitu aya hayam bikang kabeukina hayam jago ari ceuk maneh hayam bikang kabeukina naon tadi dia tadi mana kabeuki hayam mah kabeh rumput teu jago ge beukieun hayam bikang mah eta mah beukeun eta kapaksa bongkok sia teh paksa naha kapaksa pada diudag-udag kunaonna ku jagona ai bikang mah aduh segala rupa oge tuh batur maleh kumaha buh main bola na buh pendidikan na didukung ku pemerintah teh ya hari seni mana sugan diganjar 1 juta eueuh libarat urang cing kreatif masing-masing ajabat kitu oh mau ayeuna mah seni da eueuh bapaan lamun eueuh bapaan teh mah ayeuna teh baheula mah urang teh pan diatur teh ku bapak-bapak kebudayaan kebudayaannya oh bapak pendidik kebudayaan anak bapak kasih kebudayaan anak ayeuna mah sakalieur kuring usul oge kumaha ieu Pak ayeuna prihatin seni dah cenah harap teh ieu mah masing-masing we cenah sing kreatif tuh nya rek kumaha geura diapilainkeun we kaayaan seni ayeuna keur prihatin di anak terekeun untung we urang mah ayeuna bisa manggung beurang peuting nya bener da baheula mah aduh ku bapak-bapak ge akibat ku barudak diraributkeun seni teh ngadukur beurang-beurang ngabungkul menang jeung peutingna seni we nu teu mais teu meulem kababawa tungtungna teh nya kababawa heuh da barudak nu ributna barudak nu digelutkeunana seni nu dieureunkeunana da otomatis seni nu dieureunkeunana anu mata teh baheula urang keur harita aja panggilan di Bapak Kapolres ke hari ulang tahun Bayangkara usul urang sakuat tenaga di pasar lama di hadiran ku Ibu Bupati ku Bapak olah segala rupa ti Bapak Danyo gegeden Bapak gegeden maksudna mah urang rakyat leutik supaya diperhatikeun gitu ulah ngampar-ngampar nabuh-nabuh nu lapar-lapar nu seueuh-seueuh nya bener tuh da kahirupan teh urang teh ku sarerea nu maksudna supaya merata keadilan nah gitu kumaha carana supaya seni bisa maju lain seni nu dieureunkeunana pek barudak atasi tina kaributanana tuh ai kitu mah sarua jeung lewak beurit di jero ieu mah cek kuring ngelen eueuh pi omongan barudak nu gelutna barudak nu mabokna seni dieureunkeunana da kedan setelah di antarana aya bae nu kapanggih ku urang bapak polisi nyarek ka barudak teu meunang ngarinu maneh teu meunang mabok ai manehanana sing balak-bak ngarinu jeung aya cenah daerah cenah anu kitu ayeuna nu di gunung kabeneran ngalih ka dieu ampula eta mah nya ampula kitu da deui wae da ipun geuing mah teu saha aing nginum mah heug bae teu dilarang ulah teh ulah mabok cenah heug bae asal ulah reseh cenah heug bae asal ulah rusuh nya bener kitu tamu dilarang ku agama jeung nagara teh tina rusuhna
oknum itu tidak apa pagi teh goreng kabeh nya teu goreng kabeh da aya nu bener aya nu hade nah nya kitu da setiap jalma nu sagala golongan aya we oknum teh panayagan kadang-kadang nu nabuh nu kumpul berkat ongko-ongko saririk we nayaga maka kuring nya dipikir-pikir ti mimiti ayeuna tukang kecrek tukang kendang teh sirik nya cenah mending tukang kendang cenahnya gaji gede terek menang nya ai ceuk tukang kendang ka juru kawi mending kene juru kawi cenah nah haleuang sakitu lagu buruh mah sakitu 100.000 bener ai ceuk sinden nya mending kene pingpinang cenah buruh di bopanopi jutaan oge ka aing mangan sapelek-pek jeung kitu tuh ai pimpinan mah cenah tak ngajadikeun pasirikan urang mah ngarasa teh keur ngimpi ka langit teh harita sia mah hoong kabeh ngimpi ka langit teh naon aya ngimpi ka karek ngadeng ka langit mana maka sapaina ngimpi ieu mah heuh da kami mah can ngarasa ngimpi ka langit mana mah tadi akui ku Gusti Nu Maha Suci aing teu diakui ku Gusti Nu Maha Suci da aing keur ngimpi lamun kumaha ditanyakeun mah hasilna lain pasa ngimpi ka langit teh iraha keur jumaah anu kaliwat aduh aya naon di langit oreng teh langit teh di alaman kukuring pantes dina dongeng sok ngadengekeun jadi heueuh di pangimpian oge langit teh aya 7 lapis kadalapan apem Allah apa man goblok luwe nya 7 lapis yang geus we tong ngece 7 langit 7 lapis bumi 7 lapis eta dina langit anu kahiji datang kadinya teh aya jelema keur digesek-gesek da ku bodong bohongna kuring teh pananyakeun kaget dina langit tu kahiji teh pa ieu jalma nu kumaha atuh dikieu-kieu teh kurang teh digesek-gesek da ku bodong ieu teh cenah di dunya na teh tukang rebab turun bakal kincing ayaga bakal jadi entek neraka kabeh jadi lupa-lupa lah lupa-lupa terus dina langit anu kadua aya deui kajadian teh jelema keur ditampilingan bae aduh karunya teuing eta makhluk cenah dikitu-kitu bongan cenah ieu teh di dunyana tukang kendang tuh nya kahade sing eling eta teh mana teh itu geus aya bapak manis kitu kumaha karep teuing da edannya sia masuk implik-implikan teh dina langit anu katujuh eta jelema aja jeluaan ari sinden kumaha ta aya awewe di ditu cenah kapanggih dina langit anu kaopat dina langit anu kaopat sinden sindena eta mah keur disiksa di dituna kumaha da datang ka dieu teh keur nyemplung bae keur diusapan bae bujurna ai kitu kumaha ieu cenah boolna nonton dina langit anu terakhir nu katujuh aya lalaki duaan keur dilalahun ku bidadari bari dihariringan disaliksik ngawih bidadari nya bidadari teh ngawih bari nyaliksik lagu naon ngawih mah duaan laguna bidadari lagu naon lah nya geus nyaho teuing lagu na mah anu apa da lagu bidadari nya kumaha nyanyina cente cek aya jami anu kumaha cente duaan dilalahun mah bari dikawihan cenah ieu teh di dunyana teh bodor cenah urang teh bakal kitu nya meureun asana mangan urang bae nu diakui teh teh hayang-hayang nu diakui mungkin mah da jangan teuing ngaruksak kejo cenah ieu cenah ngomong teh ka mana karep teh disiplin pisan maneh mah mana ayeuna nu kudu disesuaikeun mah sesuai naon digawena di dieu maneh komo di lembur sorangan upamana maneh kudu disesuaikeun jeung sikon sikon naon lo balida teh nya sikon maneh tong sok nyebut teh balida maneh teh maneh pok deui tulis sikon kata singkat Kebeda ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Cek si Karjo kadenge balida teh geus ngota ayeuna mah. Ngota kumaha? Ngotana angkot tunggal poe ngalut bae. Heeh. Jalanna di hotnik tuh. Di hotnik ku pamarentah aing ge nyaho sia teh. Heeh, banyak kudu hotnik sia. Nya teh kudu dipake gede hulu ku maneh gitu. Sasak
sakitu alusna nyaho menang negara ai kitu rek asup ka lembur kanan kiri jalan di papaes ku bunga menitim pundukur atuh aing teh ilik tadi di mana bunga ari mimiti imah kuring erek ka dieu kanan kiri teh bunga menitim pundukur ya wanya aya bunga digembrong lalu hejo lalu hejo nyesep madu dah madu ayam madu bukit berbatu sakitu halusna nah sasak sakitu halusna nyaho nyaho kamari kudu sasak sakitu halusna anu nyiceng jelema nah tapi dorakalnya sih iya ya meren mana tuh kadenge coba omong mana ini teh yakin lain tot atuh mana api-api bae teh nyaho dan aing sangat dipanggil sumpahna ge demi Allah wing lamun nyaho tanyakeun ka Pak Abbas nu sok mamanjangkeun masalah nu kitu ulah itu maneh nyaho urang teh di dieu teh cek maneh kudu mengenal sikon ai sikon teh sikon itu kata singkat itu beda tilam dua nyerita panjang bisa diringkas dipondokkeun itu beda ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat Cilok Aci di Cilok di denge itu di kos budak leutik maneh mah urang dieu mah harapaleun Cilok Aci di Cilok ada haran teh baru disingkat ini mah Sukro Suuk di jero Mistro Amis di jero Combro Oncom di jero nyaho teh kudu dibejakeun kitu mah da nyaho eta kata singkat ari sikon singkatan ti naon anu pondok anu panjang dipondokkeun lamun mana rek ngomong panjang bisa dipondokkeun enami atuh sebelum rezeki ngagerak kan teh ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adi teh geus teh anu kabeh geus disebut wae KB Kulawarga Berencana terus GHBP Gerakan Hidup Baru Pancasila teh arapa alun kata singkat teh anu kitu atuh anu nyaho ai sikon singkatan ti naon naon sikon singkatan ti naon panjang dipondokkeun naon ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ai maneh edan sugan nyaho ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lamun korsi hah korsi cokorna di sisi hah cokorna di sisi ari bedog dibebet supaya ngejedog bedog teh heeh ari jalma geuning sok make dasi dada ande aksi mana geus adan deui lain adan heueuhan ka maneh heeh nya we atuh adan iya ai dasi teh dada ambe aksi ari tampolong tambah tumpat tempok ka kolong ari sikon singkatan ti naon saupami urang dek nyarita panjang teh biasa diringkas dipondokkeun tuh ABRI bedog dulu tuar sia teh ku aing abri teh itu nyaho kata singkat tong sok nyanyawanan mun agul as urang kota maneh teh ari sikon teh singkatan tina situasi jeung kondisi nah di maneh mun asa pang heueuh na tata kata singkat mah lain agul ku payung butut ABRI nggak kata singkat teh ye anu panjang dipondokkeun anu pondok dipanjangkeun anu pondok dipanjangkeun bisa teu beda kantor wilayah disingkat kanwil kantor departemen disingkat kandep kantor jutawan disingkat kanjut kanwan kayak kantor jutawan disingkat kanjut sia era ieu teh di mandapat itu jalmi teh nganggo kudung ku ibu-ibu era teh kanjut disebutan baik kanjut kudu kumaha disebutna kasar teh jadi lamun kanjut hayang lemes dihampelasnya nyebut na goblok lain kanjut hayang lemes dihampelas ya mah lemes na kanjut naon supaya ulah kasar teuing maksud teh kitu tah kata singkat teh beda sembako 9 bahan pokok hebat KKN korupsi jeung nepotisme kerusum infom informasi dan komunikasi tah kata singkat nyaho terus jurdil kamari aing ke di teh salah teh asana teh
cek mana hijau teh sugan teh bujur nyuruhi dia nyaho cek ya jurdil bujur nyuruhi dia sama ari jurdil teh jujur jeung adil bener beda ABG anak baru gede terus ABK anak baru kawin iya bener terus ABC nah ABC naon batu batre sama merek juri batu batre kan ABC lain mana mau terus ABB aki-aki beki budak kawas maneh sih hayang kan ngora we teh aing urusan maneh lain banget mana cahayaan teh bener kamari urang teh di Ciroyom Palasah meuni jeuneuh menata sudah aing atuh tinggalin ti jampe bentot ya heueuh keur di Palasah mane jampe mane ka deuleuh nyang we oge geuneuh sudah yang meuni cahayaan datang tutus buah-buah bakal pondok umur mana aing pondok umur nyampur maneh sudi najis teh lain disampur ku maneh sudi aing teh mun aya wanita di ditu di mana di jero kubur boro-boro aya nu nanggap di ditu maneh mah urang teh sing inget kana siksa kubur urang teh jelema gede dosa sing bisa engke ditanya ku malaikat teh urangnya bener kan sinden anu teu beragama mah sinden engke teh di ditu ditanya ku malaikat teh man robuka teh bisa ngajawab man robuka kembang golet itu bener sama ku malaikat teh sinden teh di kebukan juger teh ceri acuk malaikat teh ulah ceri bari si akhirat bae sia teh nyaho urang masing rumah sajelema gede dosa mane lamun gede dosa di dunia sangsara di akhirat ka neraka bener di jero kubur poek kumaha lamun mane di jero kubur poek lah aya aing mah gampang cenah urang datang ka ditu cenah poek aing mah meuli lilin boro-boro meuli lilin nandang siksa ge panopi kalih ibu laksana kapalaena wengi ieu sakumaha anu dikedalkeun tadi ku Bapak kasepuhan di wakilna Bapak Nopi nya kitu atuh teu wirehna anjeunna teh gaduh murang putra deui anu sakumaha depi kapalai ku anjeunna aduh nya kasep nya bodas nya jangkung mane asa kuring mah asa kuring enteng ya jadi ai kuring enteng di dia nampak budak itu teh asa ku enteng sarua bisa jeung kuring kasep beda teh cek Dipa ti ibuna ti ramana nah ada ramana mah juga termos dulu gitu nah ari putra namanya bodas irung mansung hari Allahnya babarion bisa nyiptakeun urang mang juta-juta manusia sugan aya nu sarua beungeutna anu mata kudu syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala teh kitu naon maksudna syukuran supados murang kali dipasihan rahmat salama kitu wirehna ayeuna Bapak hajat kali ibu ngundang urang teh tina syukuran syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wireh diparingan turunan bener anu sakumaha kapalai nya bar pakaulanana ulah ditagih ku wargi ditanya ku baraya dina wengi ieu teh pamaksadana kantung lulus rahayu berkas salama nah kitu doa mah atuh icalanana sing aya kamajengan tilas karugelanana sing kagentosan anu berlipat ganda icalana naon ieu sate isaran sate nah heueuh aduh beneran tadi teh urang teh madang teh jeung sate nya geus tos dewe teh nya heueuh keun bae da urang mah sagala oge seni kitu nya le seni mugi-mugi we tadi oge disebutkeun panopi anu kagungan maksad kieu teh sing panjang yuswana sami tak kitu terus murang kali anu disalametkeun bener jeung henteu budak tergantung menjadi kolot tergantung menjadi bapakna da utama lamun bapana goreng lampah pasti ka anakna ge goreng lampah itu ulah dididik kana ka goreng mata ayeuna budak can kaluar anak mah kudu geus dididik bener dikiwari kene naon maksudna ulah ngadaharan barang haram engke anu asup kana turunan urang teh ngajadikeun kulit sungsung balun teh pasti radang anu teu bener bener percanten we ka Bapak hajat kali ibu hajat da Bapak guru mengajar anak kasangkar ku waktu jam 8 sampai jam 2 paling lila nu ngajar panjang anak mah iwal di menjadi indung bapak itu nya
benar. Cenah anak ayeuna teu bisa bahasa Inggris sakolahkeun ku bapakna Kelakeun. lila bisa bahasa Inggris Bila mah bisa bahasa Inggris. budak cenah urang Sunda hayang ngomong Jawa bikeun we ka urang Cirebon Kayak penjolnya ngomongannya Jawa. bisa ngomong Jawa Gitu. agama na cenah rek dipahindukeun rek da Islamkeun tergantung menjadi bapak Pek wae. mau jeung ada panopi kali ibuna agama Islam tantos turunana ge agama Islam Benar. oh Benar. Islam teh anu sok nyalametkeun urang Benar. nya agama teh itu otak anak mah kumaha kolot sok budak ayeuna keur leutik keneh hayang teu bisa ngomong bikin ka urang utan di sana diatur aku Mah bisa ngomongnya. sok budak maneh bikin ka maung dikerekom Jangan. Karena namanya hay ngomong tenisieun teh aing maneh mah. anu matak teh oge kitu Gitu tuh. kasebutna ge leh kasebut jaipong dangdut ayeuna teh nya Jaipong dangdut. sansana ayeuna para penyanyi dan sedangdosna urang mah biheulaan we nyanyi lah Baturan mah geus eueuh nu seni kieu teh hampir jarang. Jaipong dangdut teh dalam bating para Bandung meni. sinden itu tepang sono biasana mah tepang sono ayun ambing Kumaha? anu mana pakuru dan sok kitunya kapajun helasa kedap Aing geus ngarti maneh terek mintaan duit satu kali. duit Aing geus pakuwu anu mana pasti minta duit maneh teh. salamun dibere tong hayang Ngaco nya bagi dua sia. bagi dua bisa teh Gawe jeung kuring dan ibu hajat bisa lagu zaman ayeuna ucok robok anu kumaha? itu dulu udah kanyaho sama Anu mana aing geus kolot ya sia teh pantes. nya kolot teh kudu mikir ka maneh teh geus kolot Nyamet dina rupa mah. Dina rupa mah. lupa naon Kolot. lain rupa dah heueuh geus kolot maneh teh Jigana teh. sana juga lain jigana dah heueuh geus kolot Heeh. mana musik teh dan Aing mah kaget. coba melempar manggis gitu manggis ku lempar panglaku dapat musiknya hadirin sekalian selamat malam dan selamat berjumpa. Saya akan nyanyikan sebuah lagu Cucok Robo. Lagu ini kami tujukan kepada bapak tuan rumah yang tersayang, juga ibu hajat yang tersanjung, ketinggalan Mang Duleh yang terkutuk. Ajeun Aing dikutuk ajeun jama. dengan sangsara ba dikutuk. Ya, sangsara da maneh buktina rupiah 2 garoreng kabeh. Urang teh Sombong mah. saingan ngontrak ba dikutuk. Aing mah ngontrak eja ranjang suku mah jejeg opat aing maneh. Sok aya nalolor mending tibra dina ranjang sukuna ngan 3. Saingan hutang beki maceus dikutuk. Barang rejengan-jeung maneh Dikutuk. Saingan imanana lapok. Dikutuk. ajeun teuing maneh da kentenan gentong oge badak cai teh jejeg saung hektik ke deuk lain teh. Genteng gratis cai mah. Nah, itu Dikutuk. teh anu teh. Saingan rezeki teh nyangsang dikutuk. Jangan aja. Ai tadi mana aing ditanyakeun ke rasa era. Aya pamajikan nyebutkeun nama 2 kuring anjang tadi ka imahna asa sepi tot. Kamana pamajikan maneh cenah nuju ngabulang. Dah heueuh bener. Heueuh kitu cente guru rupiah maneh. Ngabulang di mana tot di Jebor. Blok teh. Jadi lu di Jebor mah lain ngabulang aing ge nyaho teh. Dikutuk. Aing balik ayeuna ye teh. Cing balik mah. Celudeng teh. Yo, musik ya.
yen bengi nangis bae amar kuwati bareng rawane yen bengi nangis bae amar kuwati Nuki itu harus menghitung ke waktu mi papa aja mama mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kan zaman dangdut Ya, ya. nah ya Zaman dangdut. si lain anu alok dewek nu nyanyi Oh, duet maksud. duet dina lagu Cucok Robo. Jadi Tapi rumpaka urang ganti kata-kata nah. lamun cek kuring teh ningali mobil nu alus cek maneh teh aduh sok palain numpakan ningali motor nu wete aduh sok palain numpakan bisa sok urang coba heula mun ningali mobil nu alus Aduh sok palai numpakan. mun ningali motor nu wete Aduh sok palai numpakan. sok ai lagam-lagam Sunda yang lagi dangdut sok eta lah puterkeun saya pikir ulah tarik tingnya ningali mobil alus Aduh sok palai numpakan. ningali motor nu wete Palai numpakan. ningali beca halus ningali mimi keur nonggeng Aduh sok pak terus atau budaknya ngirgain. beda alok teu dituluikeun Nane kata-kata nu terakhir. ningali motor nu wete sok Aduh sok palai keur nonggeng aduh sok palai mempokeun. motor numpakan nempokeun seteh Lupakan naik itu aing jalan sakarat. sakarat teh Anyai kempaneni sia teh. tak kitu nyanyi mah Segala cang kieu lah. maaf hadirin dikarenakan lagu Cucok Rowo gagal saya akan nyanyikan sebuah lagu membawakan irama keroncong Jalan keroncong. dalam sebuah lagu pertanyaan mengapa kau menangis mengapa kau menangis Manis. naon nak manis teh Alok itu mah. Alok. karek kiruan sok lamun cek kuring teh mengapa kau menangis Manis. ya mengapa kau menangis Manis. aku selalu rindu padamu Manis. bila sedang menangis Manis. Maradona di pipimu Manis. bubur hayam di lamot Manis. terus leng Terus ya nak. hadirin sekalian rupanya Mang Dule sudah melamot bujur hayam Acan, ini cek maneh manis aing mah kemarin maka kandang hayam mah harita mah elek nanya kenalan budak aing. aku
tos kabujur hayam cek bapak cenah lamun pamajikan maneh ngalahirkeun budak lalaki piaranana nanyakeun ke bujur hayam terus nyai mah isu keneh oge barang borosot budak terus mereka kandang aing nanyakeun macet mana teh saya teh punten ujun saha nyebut ujun kabujur aing mah atuh mana ya bujur di ujun pada ngiring sumaros ente pada naraskeun piaran budak kuring palain sae cinte saha piaran nana nya terus ditempok ente bujur ayam teh yang geus nembalan macana mulia lo kemana aduh hayam mulia-muliaan nya kitu mulia mulia-muliaan bujur hayam mah boal gitu nih alam budak aing piaran si mulia banyak kudu dilami si embol hadirin dikarenakan lagu Mengapa Aku Menangis masih membawakan irama keroncong sebuah lagu Angin Memiri. Angin memiri ku pasang. Nah, urang duet. Amun kuring A, si lain A. oh duaan Amun kuring O, tuluikeun ku maneh O. kudu latihan Entong lila. Angin memiri ku pasang. Ada apa di balik hutan? Ya. ada dua gundul daging tak berkurang Usuhnya angin memiri di Bogor. tengah harasnya teuing lah Ada apa di balik horor? dua pelor eta Angin memiri di Garut. oke hece bae Ada apa di balik Cangcut? eta ada tutut kecamberutnya oh lu mungkin lah enggak mami lu emang film Laingan ku agama diharamkeun sih. ngaco manggi ge jangan geus geus mending sia teh Kami teh cek Bapak Haji teh kudu husnul khotimah jelema mah kajenting salah mimitina bener kadituna agama geus mere kalonggaran pikeun urang tobat kos lain urang Islam geus mah itu mana di lembur batu lain orang Islam gak kuring anjay itu aing agama katilo lain katilo Katolik heueuh kuwi mah kajenteng terok oge lah sama uing mah kajenteng torek oge kadenge gitu uing mah kajenteng naon uing mah kajenteng torek aing mah kaidai naon tadi uing mah kajenteng torek oge kadenge gitu tadi cek aing uing mah kajenteng terok soalnya mana pak gerak keboneng kumaha kuring ngarah teu torek dinaon bawa ka ditu we ka rumah sakit lah nah ke rumah sakit minta dipariksa ka Bapak dokter saha situ minta dipariksa ka Bapak dokter aya ge dokter aing mah nih naon dokter tadi cek aing dokter lain Bapak dokter minta disintuk dan ces disintuk disuntik tadi cek aing sintuk oh nana manirenyi naon manirenyi lain rengi naon nyeri ajak aing rengi aduh lu ngagagna aing lamun teu pos teh hayang we males keneh mah udah tadi balas komen kumanan aduh leh sok ingat ke zaman baheula nya kumaha baheula mah dadangdut teh eueuh oh paling ge tunclang kitu nya laguna teh Cirebon Bebas udah Sumedang oke itu lagu baheula aya baheula mah Kocapi tan ngocapina teh Paguru Tatang di Suringan tulit rajin aya teh dieu teh reog aya wayang golek Ayeuna baheula mah
Wah saya angin kidul ngahilibir tereok ngegembrung harita teh mula lajona teh lamun urang mah meureun ti leuwih panas ka dieu teh lajo teh terus di Bado terus di Gunung Sari ih sapasang balik lalajo reog teh biasa baralik teh marilik keuyeup sorabi abogoh jeung kabogohna teh saroyal heula mah saroya ai di jalan teh biasa singkeltis ngahakanan keuyeup pramona heula jeung kabogohna teh kayak kapitung banyak ya keuyeup kapitung keuyeup kapiting awewe teh orek jeung budak teh cenah urang nyimpang heula ka saung mangga cenah cek awewe teh cek lalaki teh neng ieu teh saung Mang Kasim sanes cenah nu Mang Kasim oh sugan teh nu Mang Kasim cenah datang orek pergi awewe teh tak kagasri ku lalaki teh ku putih awewe teh cek lalaki teh cenah eta kutil sanes cenah kutil cenah sekolah teh oh sugan teh kutil budak ai lila teh da beuki isuk beuki tiris cenah kumaha urang lamun embok we di juneng mangga ai lila neng ieu cenah curug akang bade diletetkeun kana bujang mangga cenah kitu udah cenah nu diasupkeun ge lain curug paingan tolong cenah lah ini kan kejadian aneh nuk itu ya aing nuk ikuti jadi paten masalah naon masalah naon sama tukang beca orang kerang sambung kan ngomongnya bedo teh naon bindang alah kitu ayo orang dia orang naon dia teh oh ganu urang usaha teh cek nu bindang tukang dia teh nu itu teh aduh nih cek aing gitu kekurangan aing lainnya cek dan bakat cina gitu beda bakat menurut manehana wah itu masalah orang nanti terus gitu lah bohong sih teh nya anak jono bohong maneh jeung dipaskeun maneh mah aing nangis putih mah ya putih saya ge senang kan imah mana deh apa lain sih jangan lukanya itu zaman baheula mah lagu-lagu teh dandang gula